1437 bagi 8. 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opatnya Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 gitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu tuh terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ya aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa ya rumusna ya 3 jalan ieu mah kan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tak zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta setahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona bloon terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyawa derajatnya kudu pakai sulam teu kudu maka derajatnya maka sulam makan kudu dihitung atau pakai Ibnu Satir kudu dihitung mantap cek abah teh cek abah ya sia make ngitung keneh bae apa geus kitu aing panas di kitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai prakadituna dihina jasa
kudu dihitung-hitung kene gitu. Maka ieu bae sih hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu. Aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak gitu mah masyaallah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak. Tuh mang anu nyahoeun abah ge. Hirup kene mah disebutkeun. Tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup kene hirup. Hirup moal disebutkeun. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh. Aya jago teu palakna. Kumaha tuh bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, ku deuleu ku sia. Irabo sabaraha? Atuh 5, bah. Cak sagenep. Bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun qad sia kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron saya mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah kuyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seug di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus Rebo Muharram Safar Mulud teh tadi adukeun teh poe anu ngan derajat tadi hitung di dieu coba tuh cina kiai sapi sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji jelema di penjara karena korupsi atau kriminal ajunyana utang hitung horeng ieu geus Ramadan informasi ti polisi eueuh ngadenge suara di luar teu aya lantaran ieu mah di penjarana di ditu di Jawa Tengah teh urut sia teh naon gara-garana naon tah inu pernah mah nyaho tah eta teh eueuh suara informasi nyana ijtihad ialah Ramadan wajib dengan hasil ijtihadnya syarat sahna puasa aya 4 nomor kahiji Islam kafir teu wajib puasa Ahok teu wajib puasa Jokowi samar-samar Allah alam intinya ho samar apakah nyana teh osok puasa teh wallahu alam tuh ya urang gua presiden dikersakeun samar urang eta saboda emang kos kitu sasaha ge nyamarkeun ka nyana mah cenah Islam atuh alhamdulillah cenah setengah Islam atuh kumaha sia bae kumaha can tekad kiai cek kula bae Islam kanyawan Islamna Sundatan cenah nomor kedua waklun boga akal pinter nu edan teu wajib puasa ketika aya perbaikan jalan ngaspal ajunyana ngarokok eta edan atawa ibu boga salaki aju berang ngerokok ngopi salaki ibu edan
nah ieu jelema edan teu sah puasa budak leutik lantaran can baleg can tamyiz teu sah puasana merkatilu wanikaun minawi hedin suci tina sebangsa head nipas wiladah eta teu sah teu ngasahkeun puasa zaid head sakitu ge teu nipas hindun head berarti teu sah puasana haram nyana puasa wiladah haram puasa teu sah puasana khusus untuk kaum hawa mun head teu sah puasana nipas teu sah puasana wiladah teu sah puasana cenah kiai ieu mah nu kaluarna waktu ngalahirkeun teh sakadar daging jadikan 40 hari cai mani 40 hari getih kentel 40 hari deui daging kimpel berarti 3 kali 4 12 120 hari mun dibulankeun berarti sabaraha bulan 120 sabaraha bulan paingan teu sugih-sugih dagang mah dagang an teu sugih atuh ngitungna ge salah sakanyawan ku aing ente ge aya pedagang mah ngitungna kudu tepat cet ieu mah ngitung salah masyaallah anta kerugi balulu atuh Gusti tah 4 bulan berarti geus jadi daging kimpel mules ternyata keluar eta teh keguguran miskram tetep eta teh ngalahir kabener bulan puasa teu sah teh puasa atawa kakarak ge 2 kali 40 sabaraha poe 2 kali 40 poe jadi sabaraha poe 2 kali 40 Masya Allah aing dikersakeun hirup babarengan jeung nu bodoh kieu 80 mun dibulankeun sabaraha bulan tuh nah eta nyana mules keluar praktadu keluar teh getih kimpel ngalahirkeun keneh ngan keguguran ngaranna iskram ka eta teh tetep haram puasa nomor kaopat nyaho kana waktuna bahwa waktu narima kada dipuasaan bahwa ieu teh Ramadan emang aya waktu nu henteu narima kada dipuasaan aya mana lebaran haram puasa aya mutasyrik haram puasa tah ieu mah nyaho bahwa ieu Ramadan can lebaran lain aya mutasyrik eta syaratna syarat sah puasa syarat wajibna puasa aya 5 hiji Islam nomor kedua taklif Islam jadi syarat wajibna berarti kafir wajib puasa taklif kudu anu mukallaf kataklif kaperdih ku syara ulah anu teu kataklif budak leutik can kataklif andai kata puasa ganjaranna jang indung bapana teu puasa masalah sebab can kawajiban can kataklif nu edan teu kataklif mugma aleh nu ayan weureu tengah haja sarua wa itaqatun jeung kuat puasana bagi nu teu kuat mah teu wajib puasa jelema geus gering atawa naon gitu mah sehat mah asal kaasupan bae nyana mah sehat asal teu kaasupan bae haju bae kesa lilis
Jadi mah kudu nyemil. Mantap keur ngaji ge nyemil eta lamun keur ngaji nyemil eta mah. Eta nu kos kitu. Kaluarkeun ti majelis. Besi tepak maksudna ka urang. Mere henteu ka aing, Pak. Kudu kuat. Jadi lamun teu kuat, atuh teu wajib. Teu kuat mah. Nomor ka-4 wasihatun sehat anu gering teu wajib puasa. Jelema teu kuat puasa karena kolot. Zaid umurna geus 90 tahun. Teu kuateun puasa aki-aki mah. Gitu. Nah eta jarana teu kuat puasa kitu teu wajib puasa, teu kudu puasa. Teu kudu puasa aki-aki 100 tahun. Teu wajib puasa. Teu kuat, malik orok deui. Malik orok deui atawa gering parah. Teu wajib puasa. Masya Allah. Ieu supaya Yahobah ieu padahal geus jararaho kabeh. Mana deui wa iqamatun jeung teu kamamana. Man farada itu nan syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an man syahida minkum asy-syahra falyasum. Dah jadi nyana teh teu ka mamana wajib puasa. Kumaha lamun ka mamana menang buka. Zaid dekat Surabaya bulan Ramadan. Berarti nyana berangkat leuwih ti 2 marhalah safari empawil. Menang Zaid teu puasa dengan niat tarakhus rukhsah syara. Aya kamurahan syara. Sebab jelema berangkatan teh kadang-kadang kapan lapar. Aju lamun lapar keterganggu tujuanana murah syara mah teu kudu puasa geus bae buka ya Allah ya Rabbi nginahin jasa tanu leuleumpangan mentak urang lamun hayang ulah puasa bulan Ramadan leuleumpangan bae ieu ka mana ieu aing Cianjur ke mana deui Sukabumi balik ke Goro Bandung, Semarang, Surabaya, terus ke Madura, balik deh, ke balik malam takbir. Teu puasa, Masya Allah, apa masalah? Ya, lu sapar teh kudu puasa. Ya Allah, ya Rabbi. Murah jasa, hampang jasa, sebenarnya puasa wajib betul di kodo. Mun ulah kodo, mun hayang ulah kodonya na leuleumpangan bae terus. Balik-balik dek sakarat. Wajib kodo. Rukun laku hari rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat tipeting deui niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah dek jam sabaraha bae dek iraha bae dek keur kumaha bae pokona peuting niat jadi Zaid keur salat Isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusu atuh emang biasa ge teu ieu acak-acakan memangnya nama biasa lagi. Iya keur carita di jero salat kita. Ket ngomong ngadaguan imam nangel ya babacaanana. Salat Isya suratna teh Kahfi. Insyaallah. Wah rahmat teh.
tilok sinari di si imam maca surat kafi orang loba jelema asal loba jelema benyana surat tak itu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai tah ieu jada keur salat isya kada wani imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baru Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah pangsa etik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sakali deui nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sia Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu we ribut ieu masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca make Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia idaek mah Ramadan kene eta mah tuh. Ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan. Ngeunaheun kan. Si Ramadan Ramadan daun eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut. Ramadan aing. Ari cek tukang ngaji mah tu babari. Nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari. Nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa'il soma jadi mapulna kurra sunna pansabna sunna patadzir soma modab godim do pun ku dijalamat jana kaso an huruf jet ada imajul kur jalamat jana kaso ada yang modab padi modab pun ku jam sak padi modab ramadhani ku dan baru modab pun ku jam sak ramadhani modab hadhihi modab pun ileh teu mantak kudu mondok de tangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aya nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye. Tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun ka mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti mah tuh nawaitu suma godin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawaitu soma godin ana deui barisan Ramadan hadis lillahi taala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah salaki tilok daek salahkeun goblok jadi bae jadi ngala wudu, tas ngala wudu aturan ngadoa, maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin. Gimana niat jadi bae. Keur dahar jadi. Jadi bae tak keur dahar kumaha penting-penting bae kumaha bae keur ngobrol niat lah jadi bae. Ya keur kumaha bae jadi.
Nah, pas penting nyana naikkan pamajikan. Nyana naikkan pamajikan biasanya sono. Waduh, jima atuh mantap jasa guys. Cek kena orang bebeklan neng. Bebeklan. Saku ada ka mana bebeklan. Atuh geus biasa. Inget jana pas de keluar cai mani. Pas de keluar cai mani inget can niat dibarengkeun. Cak pamajikan ngabetan awat gak bareng. Gua tak jadi bae. Jadi bae. Ya Allah, babari. Ya, nu penting pentingan niat. Kumaha mun niat sabulaneun? Nawaitu shauma syahri kullih. Menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang. Berikutna henteu, tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi. Hendak sok dibaca ku urang dua-dua nana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal beti di mana dalilnya itu Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa memeh bajar pada syamalah teu direken puasana teu sah puasana. Nomor kahiji niat, nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho mah teu batal puasa. Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar. Ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabus siem aya sambal aya tauco poho yana dahar bak eta dahar ku nikmat-nikmat teh beak 3 piring insyaallah aju jengkolna beak 1 kilo mal wah aju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deh tenang we sih tenang beres ngarokok selesai nyana inget masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha ye geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun dimanaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu
geus ulah hese tapi lamun awe rapi kene malah teu nyisiran haju kutangna ge kenceng haju calanana ge kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa geus berarti aya uzurnya teh naon uzurna teu dibere duit ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, Masya Allah. Atuh pohoan. Nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung main nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeung. Beres. Cak pamajikan kamar rek bulan Ramadan. Masya Allah. Jahel, ini kunan tengah mejan. Poho pugu lagi sarua bae. Atuh kakak ge sarua poho. Atuh ning di kunan teu make calana. Atuh kakak deui kunaon muka deui. Geus lah ulah dimasalahkeun sakira teh urang ngadoa. Ayo geus, pamajikanna di tukang ngadoa. Salakina di hareup, ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui. Oh, masalah. Cak Kanjeng Nabi ge poho mah masalah. Eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina nomor kedua enggak hiji niat kadua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa. Lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge. Dipaksa mah. Zaid dipaksa tita dahar. Aya dua algojo nyekalan nyana. Lamun teu daek dahar dibacok ku nyana. Sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo. Atuh dahar. Dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa. Teu batal. Ngan kuduna dihuapan. Lamun nyokot gitu mah pangkarep panjana berarti kan aya ikhtiar dahar sia baget dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia hedar cicing bae jana cokot ke calangap gayem jadi lamun masih kene ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem tah nyana teu make gayem calangap ayo, bisa terusin. Aju ngagayem sorangan. Enggak bisa minta deui kan. Lagi dong. Ulah. Ya kudu terus bae dijajelan. Okos dipaksa titah ngajima. Ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa. Ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya. Ayo. Ji atuh mun ayo lamun teh tembak sia koe. Geus dikege. Besi sia teu percaya ka luhur. Tuh, jija bener tama pestol horeng. Sugan aing pestolan. Ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh. Aya naon gara-garana? Pelorna tuh nya aya 12 kali. Emang sabaraha eusina? Atuh teh nyaho urang mah jatilok make pe. Kira-kira 12 lewat teuy atuh. Pokona ka kitu bae lah. Tembak sia koe. Ayo. Eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal. Kudu itu nomorosotkeun nanaseun pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeun ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek jana teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal. Atuh teh beres teh fokus kitu mah. Ngaranna arang ngarasakeun nyanana teh. Ieu dipaksa mah kos kitu teu batal. Tur ulah bodo ma'zur. Bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf. Karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar. Pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna. Horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu. Atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang. Nyana ngopi bae.
Kok engkau lagi, saya udah malap atuh. Iya, lu kenapa itu ngopi? Emang kenapa? Kan lagi puasa ini mau bulan Ramadan. Ya, nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh. Kalau ngopi mau boleh. Wah, singkop bro, brengsek ya singkop. Eta jana memang can ngaji kakara ge. 2 poe di puasa nya teh asup Islam, can kang sungkung sing ngaji, ngadengekeun ngaji henteu, nu ngabejaan eueuh. Eta teh nya ngaranna bodoh ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodoh ma'dzur. Dihampura. Dengan gitu, Pak. Zaid. Sia isuk-isuk ngopi. Emang kurang gitu. Teu meunang. Sia di sugan aing meunang. Emang sia bu alap tala itu aing bapak aing haji, ma aing haji. Sia aing hampir munggah haji. Padahal sia itu ngopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah. Teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi lo baca Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakituna mah geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah tuh bodoh. Kumaha nyana bae kan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai. Di TV nu lain kiai ge cara di kiai bae terus bae masalah. Nu bermasalah mah di akhirat. Tah ieu kuarinya na teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur. Atau di luhur gunung di kutub. Tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kuari. Kutub mana atuh kuari nu informasi. Nah, kos gitulah. Kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang. Ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah. Diasupkeun bae ka tukang. Ka bool. LGBT ieu mah. Nah, lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu, nah naonannya? Atuh da naonan segala asupan kayu segala naon, teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri, kayu ieu mah kayu. Lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna, kemudian biasa datang ke subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas. Nomor katiluna waso imun nu puasa. Jadi rukun nu puasana. Ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana. Wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma. Aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal. Ngamerdekakeun budak amat abid. Eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan. Tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun abidna kumaha? Ieu shaum syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae. Yat'amu sittina miskina. Mere ka 60 miskin. Saya ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin
asimin bihi lisaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada, nya wajib kafarat. Masyaallah, masyaallah. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah. Lamun endek ti peuting bae 4 kali 5 kali los. Teu masalah peuting mah. Ti peuting mah masa beurang mah ulah. Beurang mah sing ada. Lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngajima pamajikanana ingat lain po. Jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima. Nah ieu rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Wawa cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya tamu sitina miskin, mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 leter. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Aya jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu. Mencek kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazali. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan manggeus ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan, atuh tah mah lain beulieun model kula. Ai amat mah jutaan. Oh, ane mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya. Geus beres geus kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Atuh mah 2 bulan berturut-turut. Kula mah gede salah tuan cenah teh. Mal buat ai teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin, samiskina saleter jadi 60 leter. Ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Bukan teu toboga cek jalan teh kudu 60 mah. Geus cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dia. Tah, ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang gitu. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula. Atuh geus bae dalahar ku maraneh kami jeung pamajikan sia geus kami. Ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Di dahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres. Tah ieu jadi hukum artina ta itzqorokobatin dititah ku Kangjeng Nabi. Ku ari mah diurang puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut berat. Ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin. Kos gitulah. Namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masyaallah. Mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade. Hiji
Nomor kedua nya wajib qada, nya wajib imsak. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut doraka. Nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitrihi di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita. Merdua la tarikin niat lailan fil fardi peuting na pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nya na ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna. Nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar. Zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa. Tuh. Nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqa'il lail fabana khilaf. Jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya dahar begitu dahar beres kacai bareker ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok aing puyeng si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nya kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 jana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim nya tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan adzan Allahu akbar nya keur kagok jasa teh teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas adzan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftara zananul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula
Asal isuk-isuk asal dek buka be titah lumpat lah ku almarhum abah. Lumpat keluar. Ayo naon Pak? Deuleu lalai geus keluar jangan. Kula nungguan we kieu tah. Di kaso teh pan kasona mah awi banget. Asal geus keluar be set be laporan. Geus bah, geus tong-torong. Eta bisa gitu. Eta bisa kos kitu eta. Hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah. Sia eta santri aya bae. Asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok. Laporan, bah geus bah. Kek. Ieu mah lain deui bah ye. Aya santri teu beres ye. Bener bae mau pangitik nyana. Emang santri mah kos gitu. Santri mah di pondok teh tilok beres santri mah. Tilok beres, tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran tah santri eta. Heran itu kula sok didongengkeun bae tah santri ke Holil teh anu maling gedang teh. Atuh panceknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da asa-asak ya. Wot. Laporkeun ku lurah pondok. Ki, aya anu maling gedang. Saha? Cipulan. Panggil ku Ki Holil. Panggil. Gedangna bawa. Bawa situ. Bawa. Carekan ku nyen. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Ki Holil pohoan. Habisin sama kamu. Awas, habisin. Belah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua. Bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, jibari cerik nyana. Diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyeun pondok. Santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh. Aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya. Nya maling gedang. Dilaporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Sia aja secenah aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bobeja deh. Yai, saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa udah semua orang. Tahu enggak orang lu? Udah ambil semua ya, sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ieu, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaha. Ka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Putuh ieu mah kajen hukum lagi. Ngan syaratna teu meunang menta. Teu meunang menta. Ngan yai menta putuh. Ya, batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena, teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk. Langsung diteuri we ku jalan. Betik letik. Eta langsung bisa ngaji. Langsung ieu santri di dieu zaman Abah langsung bisa ngaji. Terus nyana soroganana rapi dan lain. Aja kita balik boga santri biasa. Boga santri. Masya Allah. Tak mantak besi urang manggih lauk sigadet. Putuh eta. Iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip
nyilip mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip ka Mekah. Maksudnya dagang we biasa kuli di Mekah. Ngan mikiran bae teh prawira mah ya. Jangan ada ya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke Bali. Toap sering jasa toap bareng. Kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3. Aya nu kasep mere roti, kakakana hiji, kanyana hiji. Itu wes dah nu kakana teh tah jang sia belos kana teh. Aing mah teh hayang di dahar ki prawira duana no. Tok. Masyaallah, ti hari teh muka kitab kabaca kabeh. Naon bae bisa ka? Kula jadi bisa ngaji. Bener sia, gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji. Je, roti aing hiji eta. Berarti ilmu aing ka sia sakira teh. Tah, nu mah teh geus aya roti geus sikat. Horeg teh malaikat, mere ilmu melalui roti putuh ngaranna. Sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade. Ayalah santri di dieu nu Badung, mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri. Cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri Abah. Kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi. Nah, Bekasina deket ke Bogor ka dieu. Nyana boga santri biasa, eta keur Badungna di dieu. Kulantaran Abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji. Nyana neangan lauk betok. Atuh Badung ngaranna ge. Kuari ge Badung ge nyana mah. Geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji. Aju dicolok. Pan baheula mah lain listrik lampu tempel. Lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan. Tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak. Kosu asak ayalah di dieu. Ngaranna moal dibejakeun hirup kene. Kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tanu hiji mah. Aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah, tapi nyantri biasa. Hirup kene moal dibejakeun ngaranna. Nyana sok ngaji seribe moal salahnya ieu. Weh, lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri. Kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan. Nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik. Baheula bilik. Ti beurang kene kunyana geus di bolongan. Bolongan geus. Keur ngawirid lampu diletikeun. Ngawiri bala politik lah, letik pan aya lampu tempel mangga nahin bisa letik asal asinar bae. Diragakeun ku nyana di luhur. Blek ka kahanna. Langsung ditubruk di dahar. Wah, jana seseureun mah kalah kucing garong mah lu kata. Tolol teh coba. Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa-bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Dihareupeun nya seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman mah. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tah kos itu. Batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ganyawan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun nya lompat di dinya kene potong. Masyaallah eta nya kanta. Si ieu ye anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balik kan ka pondok. Balik ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh pan pondok ka gang gitu tah aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula
ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamangi pocong geus maot keur can maot tah ulah sok asa ka pagi bejengnya rame aja sarta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula jadi eta kan mangi pocong namanya sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nu leunjana lumpat di dinya bae ye kasih sae jelema ieu aja ku kula digitueun teh bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah sana wah jangan suka gitu lu Allah kareng pocong bener atuh kula ka dinya ngagoler nyana eta lalakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar guys, pun diceritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, iya. Lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyawa, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kalimah alaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada wajib qada geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nu nyalahkeun ge antep geus itu bagus itu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun deuk puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun deuk puasa teh mun teu sapinah riyad antak digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapina ke tahun berikutnya riyad deui ke sapina deui sapina endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapina bocoran leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapina beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapina bae geus cukup biasa aya sapina ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu saum biridatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min dzalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana
terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodo nyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram nyana ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib kodo jeung fidyah duaan nya wajib kodo nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib kodo nya wajib fidyah dua macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat kudeudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan naik turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayang, saya lintas ngisang tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo karena ada gimana sia tuh ngisang, embung tiris, saya tinggalkan kumitohana, itu kebal nyana teh ngojay, kebayang, saya kenaon, ngojay silem, tuh ngisang embung tiris, tolong deh coba. Ai silem daet aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Bagdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus eta bae non gara-gara tuh mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabaya tuar ku nyana we brek diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nya halu tah geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyeuhil we dijieun pakai nyeuhil
sagede lah sagede cehil kieu bajeuna keur nyeuhil mitohan datang tuan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede gitu heuh bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah tuh hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah menceritakan kabayan puar eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikaseureun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati ramadan akhir zaid boga qadaaneun tahun kamari boga kodoanin kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang dari Ramadan tanya nya wajib kodok nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ya urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga kodoaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 60 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah masyaallah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada iraha teh coba cager deui aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib fidyah poe Minggu datang ka magrib fidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngan can kawajiban saha nu nyaho meunang 2 poe paeh ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah ialah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah kitulah cara-cara puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tapi lamun cek hisab
geus sepakat ahli hisab baik sulam munairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar sulam munairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat tea mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadi Awal Jumadi Akhir Rajab Purwah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis picen Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal Aduh babari ya sekali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hijina eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 kitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadi Awal Jumadi Akhir Rajab Purwah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin
anu bisa balik nu teu bisa disetrap. Asana ingin disetrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar. Eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu. Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa aya rumusna aya 3 jalan aya mah ngan sajalan. Lamun Masehi mah aya 3 jalan. Moal talar kudu ditulis. Matalar ke kudu ditulis sama tek zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus. Eta tahun setahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok. Hehehe almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual. Begitu di dalam teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona bloon. Teu laku. Nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu. Ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya. Aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon. Ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil. Hayang nyaho derajat teh babari. Hayang nyaho derajat teh kudu make sulam teu kudu. Maka derajat teh make sulam makan kudu dihitung. Atau make Ibnu Satir kudu dihitung. Mantak cek abah teh apa cek abah. Ya, sia make ngitung keneh mah. Atah geus kitu. Aing panas dikitu-kitu tah. Kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak, ai pra kadituna dihina jasa. Kudu dihitung-hitung keneh kitu. Make ieu bae sih hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak ya mah masyaallah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak. Tuh Mang Anu nyahoeun abah ge. Hirup keneh mah disebutkeun. Tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup keneh hirup. Ieu moal disebut ko. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teuing. Aya jago teu palakna. Kumaha tuh bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, ku deuleu ku sia. Irawa sabaraha? Atuh 5, bah. Cak sagenep. Bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kan sia kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron sia mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat. Di dieu kabeh. Sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa. Hitung poena sakali doang tak bisa. Coba balik eta datang ka aing. Puyang henteu sia. Henteu teh babari eta. Sok geura ge. Lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu. Coba kahandapna seuk di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin. Sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus horbo Muharram Safar Mulud tek ka dieu adukeun tek poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu. Coba tuh cenah kiai sapi. Sapi atuh aing ngenang mahal ngaji. Dihitung doang dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet. Perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa. Masya Allah karim.
Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat wa an wiqa'in isaipin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima. Ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik geus kos puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel kana berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna. Eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan, puasa syariat. Disebutna puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan. Masya Allah kan. Ayum sikaan jami'al dha'i. Nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal madahi wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Diplak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga nak teh ya geus kieu bae wadau. Kunaon cak pamajikan garacung. Heuh, modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon hartina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cuk nyana kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar aya waktuna. Ketika beurang dahar batal.
puasa thariqah mah goer muakkad muabad ngaranna pijami umrih geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana mun nyana ujub batal puasana mun nyana takabur batal puasana masyaallah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi nah Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun pasti nya nama merek Assalamualaikum salam Kangjeng Nabi ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iatun shaimatun abdi ieu lapar abdi keur puasa cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan siapa teu puasa ngan lapar doang ceurik jana ka ieu mah masyaallah masyaallah isukna datang deui subaja'at tsaniyah datang kedua kali datangnya assalamualaikum ya Rasulullah salam naon ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye abdi keur puasa sarua cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang ambo cek Kangjeng Nabi dipikir jana balik deui ka imah langsung wa adat di baiti hadiu pe di imana nyana gapakuran ke ya aing puasa cek yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba kunci kunya lawang puasa terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedaqti bener anjeun terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sing ada ieu ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi masyaallah tuh ya nah ieulah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep
makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man aing. Ngantak lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui. Puasa man aing berarti lamun sia takabur lain aing deui. Puasa man aing. Awas inna shauma li. Asaumu li inna shauma li sarua bae. Puasa man aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajiz bihi. Aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong makasih geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur basa lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiron wa batin. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah resepkeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Iya nu hese. Nah urang sabulan ieu. Satahun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka mana geus. Pokona di imah TV begedean. Ampan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aca. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Rubaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sakali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Rubaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Rubaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan yang mau. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Rubaiatul iya tah di Basrah aya kuburanana, di Basrah aya, di Mesir aya Rubaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Rubaiatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana, kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni. Malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Rubaiatul Adawiyah. Talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya. Babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir kabeh jang kafir.
Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran. Pati lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh. Abdi mah dunya di dunya teu hayang pangdikeunkeun ka kafir. Ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh mah abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin. Abdi mah teu hayang dunya teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui sia moal dibaca ka nya. Moal mah doa teu kira-kira cek nya. Tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi mah resep we jek nya lah hayang lah sakana. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira ta ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ilang ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di surga batu mangga. Teman nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah digabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anake cilaka. Beneran ieu mah ka anake ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing jeung kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, oh masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran anak geus eueuh duniaan saeutik-eutik aca. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jarijin. Jariji sama aing. Sakumaha neuleuh teh kebocor aing. Wara ta doa ya Allah. Sakitu bae abdi bah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus. Muasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik. Wa imsakus sirran mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala. Jeung nahan sir tina musyahadah, tina mahabbah musyahadah kasalian Allah. Bisi sir aya kasalian Allah. Embung. Wali Allah komong nabiyin, komong mursalin. Iwa sadetik jero hate kasalian Allah. Allah be. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri. Manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jang manusia. Los yang sia. Cek Allah. Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan. Timimiti dahareun, tanah, kendaraan, yang berbagai-bagai. Logam, emas, minyak, dan lain sebagainya. Los, eta teh jang sia, kabeh jang sia. Tetapi, wa ana sirru, cak Gusti Allah. Tapi kula, ia adalah sirra manusia. Artina, panjang mun dicaritakeun, horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang
nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al-insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia, tapi manusia embungeun hayang ka aing bae, sareng gitu. Matak wa ana sirru, geus jelema anu datang ibadah, datang ka zahir doang. Iya ibadah zahir. Aya nu datang ka kolbu, ibadah kolbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah kolbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan, ulah beteng dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa. Abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa khusus. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamang geus timursalin jeung nabiyin, aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut-eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaim ilal ju, ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan. Khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah sim kuring ngahampura. Di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia sim kuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu, walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep sim kuring teu bendu tur ngahampura. Nu jelas urang silih hampurakeun, urang silih doakeun, mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala.
informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo jadi orang puasa 30 poe jadi tahun gitu ngaranna Senin Salasa pokok Kemis Sabtu Minggu Senin Salasa rebo lebaran haul biasa abah tanggal 9 lamun urang rebo lebaran Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa eta nyawalan rebo malam Kemis eta haul abah insyaallah